Jadi naon maneh maksudna tidinya simun anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana tah anu geulis jeung nu kasep anu goreng patut teu kasebut tah jadi abdi mah rumaos ngarumasakeun jalmi goreng patut nyeta pan pangeran mah mun teu ka manusia teh teu dimasarkan rupa jeung pangkat tapi dina bersihna tepek geran niatan ti ayeuna bejaan dulur-dulur maneh nu can apa osok ngahina mualanggeng salamina sok pinanggi jeung apesna waktu bungah jeung keur bingung tangtu kurang kapanggih ikhtiaran masing junun supaya lugina badan sepanjang urang gumelar ulah kenal nya ikhtiar ilmu tungtut dunya siar nu awon mah perlu disingmah nya diri masing cariti masing emut berang penting kadek kajongjonan teuing salira kedah dijaring kabingung temang tungtung kasusah tadaek pisan ngulumut hati baring ante benang tiba barang kasedih teu euy paji sidik kasusah tambah sumarama ngandangan bae kasudih iraha atuh kuliga kaget kunirakan ningali kaget kunirahan ningali ingkang ngalaga ningali ingkang ngalaga naon katinggal Gusti alem biasana buringas bunga nah bunga teh jadi alem ari bunga na kaula saumur hirup kakara mangi rasa anu beda dulur rasa naon asin amis atanapi haseum atanapi rasa mukaha lain dengekeun di dieu urang kudu sadar
yen hiji waktu hirup bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranana. Ieu geus jadi katangtuan mutlak anu moal bisa dirobah deui. Leres. Tah kumaha sakitu kaula rek pepeujeun ka maneh. Ke nah ieu Gusti tara-tara ti sasari selera abdi keung ye. Asa pondok pangharepan abdi Gusti ulah leutik hate. Beuki dieu beuki karasa yen dunya teh geuning pangulinan wungkul. Tadi geus dicaritakeun yen hirup teh bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranana tah. Nanakeun urang teh ieu teh makhluk. Sanajan dewa kawasa moal aya naon bakal aya atawa aya nu leuwih kawasa. Dewa pinter aya nu leuwih pinter. Dewa sakti anu leuwih sakti. Laras maneh ti detik ieu ti menit ieu pek gerang nganiatan pikeun tobat. Kelanan ieu teh kumaha tobat maneh kanu kawasa. Geura seren sumeren anjeun. Seren sumeren teh kumaha Gusti eta jiwa raga geura wakafkeun dina pengabdian ka hadirat anjeunna. Meungpeung anjeun dipercaya keneh hirup. Sabab lamun kaula bisi ieu mah bisi kacanir bangban. Rentas saringin diburuan hartina. Ai geus ngabejaan ka maneh mah kaula moal jadi dosa. Pangna anu baragajul kabeh dikumpulkeun ku kaula di dieu teh. Eta sabenerna mah eusina. Lain kaula ngarojong kana kajahatan tapi wayahna maneh eureunan. Ngabegal, ngagarong jeung sajabana ngarugikeun babadog rarampok ngarugikeun ka jalma anu sajen. Cing inget sabab geuning hasilna kumaneh teh dipake maraban anak pamajikan sacara teu langsung eta teh diracun anak pamajikan teh. Dibaruang kumaneh. Uluh. Ngarti. Abdi asa kaget Gusti. Dong kaget. Abdi mada parantos dina ati sanubari teh parantos yakin yen abdi mah hirup teh bakal engkak-engkakan dina seuneu neraka margi hirup teh pinuh ku dosa kulan Gusti piraku dina tobatna oge da moal ditarima justru nu kitu anu bakal ditarima teh anu bedegong anu buraong bakal katarima asa bener-bener tobat maneh. Panghampura teh jang jalma nu kumaha. Rumaos abdi mah hirup teh di dunya teh Gusti seueur doser. Dosa kitu belegug. Tah eta bulan Gusti. Sok ngadu-ngadukeun sirah batre. Batur. Tah eta Gusti. Ai kawit nama abdi teh sok ngadu hayam Bangkok. Nepi ka boborot geuning beungeutna teh. Ayeuna digentos abdi teh jadi ngadu domba. Heuh nyeta ulah. Da tu domba mah sanes diadukeun oge mangga we lesotkeun tambangna da diadu sorangan. Heuh da hayam oge sarua. Ngan maneh ulah nganiatan rek ngadukeun domba atawa hayam. Sabab innamal amalu biniat ari amal-amalan kumaha niat. Da abdi mah rek ningkatkeun harga domba kitu teh heueuh. Ku ayana ngukut domba teh abdi teh batur tiasa ka para heueuh keun eta mah.
ngan ieu mah urusan maneh babadog rampok geura eureunnan. Timalan Gusti eureunnan. Justru pangeran teh ieu bakal ngahampura ka jalma anu tobat moal ngalampahkeun deui ngarumasakeun hirup pinuh ku dosa pinuh ku rereged. Da kumaha abdi mah Gusti jalmina goreng patut atuh kieu. Ieu denge. Pangeran menteuna ka manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate. Ai disangki ku abdi engke mah disawarga teh nu kararasep. Margi abdi mah nguping haleuangna ade di Rosida. Anu geulis, anu kasep, ngahiang du ka mana. Nepi ka lempeng gitu eta senggol. Jadi naon maneh maksudna ti dinya? Simun anu geulis, anu kasep, ngahiang du ka mana. Tah anu geulis jeung nu kasep anu goreng patut teu kasebut. Tah jadi abdi mah rumaos ngarumasakeun jalmi goreng patut. Nyeta pan pangeran mah menteuna ka manusia teh teu dumasar kana rupa jeung pangkat. Tapi dina bersihna tepek. Geura niatan ti ayeuna bejaan dulur-dulur maneh nu can apa ulah bentrok wae jeung baraya. Anguran maneh cing loba dulur cing loba baraya abeh pikeun pakumaha teh hirup teh jika dieu ge loba baraya loba dulur. Satiap loba dulur loba baraya pasti loba rezeki.